alhamdulillah Lilis sampai cerotnya siap hidup menerima landasan siap hidup mendarat bager pek hidup dua anak hanya hapunten dan gitu geningan orang Sunda ayah pertikahan ayah sawer gitunya insya Allah ulah dilengitkan budaya Sunda jalani kurang orang Sunda seni Sunda orang dek dimulai usaha lintang tiku orang Sunda gitu yang abi bagian namanya hidup saya rumah tangga penitunya namanya aduh yakin hidup siap rumah tangga ayeuna mohon kedahnya hidup atau kedah nikah dua kalinya pertama enaknya sarang terakhirnya sekedar nikah dua kali itu pengen pisahnya kamu maka pertama sarang terakhirnya niatin hidup diwajib ayeuna ibadah ibadahnya pada diri istri hidup sholat dan sholat hidup penting kita bagi sebagai hidup kepala rumah tangga itu fokus kemanggung rumingkang kembang melati seni Sunda seni Sunda pikeun sulung gambaran siapa diri dia jadi dulu resadanya makhlukna Gusti hubungan selalu berhidup sarang kerama menedang kemahan suci nadagu cukup lumur nada jemar urang pangerenang sami pilih ayam kepatahan mirip ayeuna simkuria nyawera anu patenang nyayatkeun murid tampil Haminya Rahmani Muhizki Ami bager Lilis jadi apanya wera atas keizin itu kan mari kita mau dibahas ada yang lain ternyata jadi singkatnya itu disebutnya ulah dari kasar pakeun gitu ya dia ya biasa kehidupan tayu ayah banyak orang ayah artos kami bertanggung misi mah hidup kasar karena kami si cucu ini misi mah hidup kasar karena dagang serikit demi bagi bagi dagang aku hidup bisi kasar karena maula bisi mah bentuk kepala desa itu sebenarnya kalau alif bagiannya itu tak jadi apanya dia kamu hidup tentang kamu sistem kabulan apa ini jadi dikasih
kami bakal hidup eta simpen bagirnya kami bakal hidup. Iya nyawerna keraskeun. Hayang panjang, hayang panjang. Jangan lagi bagir hidup panjang pondok. Panjang mau hidup. Lilis hidup bagir jangan bakal lagi panjang. Sekarang sebenarnya orang Kanada dari sawer pangandan. Bismillah damalitan mugi Gusti nang kayunan eulis asep murendengan mugia kasalamatan. Selamat pangantena ulah aya kakirangan sing tiasa sasarangan sangkana jadi kasenang. Sing senang laki rabina nu diuruh pangpayuna nyaeta bade istrina masih ngadugi kahartina. Hartikeun euis ayeuna lebetkeun kana manahna manawi aya gunana nu dipamri manfaat lahir batin euis teh masih prihatin ayeuna aya nu mungkin pacara ge masih tijin nulis kumawa karaka ulah baula disiraka meunang bahlang kudu bisa si sakitu gini sakitu macam kaya sudah lain harta lain barang nan saukna kucarita kakaulan nyawer teang nyawer tos asa capek hangkerek tuang sate sugan wae muli aurakeun geura aurkeun awur eta aura awur diawur aurkeun kabelang wetan aurkeun geura aurkeun aurkeun geura aurkeun aurkeun geura aurkeun umur aur lagi bukan tinggal dia ini aurkeun geura aurkeun aur eta aur aur diawur launa atu suka dibangun itu launa itu bubutun untuk cerita bulan 123 bubutun cina dan luhur bubutun lebetkeun lebetkeun bayangkeun nyai bayangkeun lebetkeun lebetkeun nyai bade digoyangkeun lada angkat lada luhur tong dibantuan tu munda lebetkeun tong tarik teuing lalauna atuh terus ada hangat tong dicerek-cekeun abdi mandalimu angkat deui lada luhur 1 2 3 cerot alhamdulillah Lilis sampai cerotnya siap hidup menerima landasan siap hidup mendarah bager
Pek-pek hidup dua anak hanya udah banyak siap berderaja sakitu panginten ibu hapunten anu kasuhun mobil kirang raos kirang murawakan ti dina saweranana kirang raos dina suan tengah hapunten saupatun eta makaul kitu kaputrana Bapak Atib sareng Ibu Dede ditutup wae ku doa wabillahi taufiq ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ibu mencicipi bapak terasa